ai syukuran teh cek bahasa Arabna alhamdulillah mun cek bahasa Sundana nganuhunkeun nganuhunkeun ka saha nganuhunkeun diparengkeun urang teh keur boga milik anu gede panggih kabagjaan di mana panggih kabagjaan jeung boga milik anu gede maraneh ulah poho bejaan duduluran babarayaan utama tuh tatangga-tatanggaan deukeut dai aya ruah reu malain jeung urang jauh tetep jeung deukeut jeung tatangga nya leres ngan ulah loba sina kadahar eta rejeki nu tadi sina kadahar milik urang anu tadi dibikeun ngan omat di mana geus kadahar eta kadaharan ulah diomongkeun tukang pan sok aya jelema tekan subonan we hatena diomongkeun pajarakeun teh Pak naon teu diberi nyatu ku aing moal sakitu tah eta teh ulah pajarakeun teu dibere pagawean ku dewek moal kitu moal jadi mandor tanpa dewek ulah kitu ngan ulah loba urang bagi ieu dua syukuran hiji urang syukuran nyaeta kanu kagungan syukur kadua urang syukuran ka indung jeung ka bapa kumaha ngalaksanakeunana syukuran kanu kagungan syukur piraku teu karasa jeung teu rumasa sababna karasana ieu nikmat gede nikmat leutik bet ditambah deui kudu kamasa paribasa eueuh kicep nu kapiceun eueuh renghap napas nu kaliwat kabeh ge jelema tambah betah hirup di dunya da kabeh hayang panjang umur arembung maot jelema hayang panggih kabagjaan arembung cilaka ahli bisnis kabeh ge hayang salamet arembung sasatrugina ngan di dieu pan ngajeblag surat ar-rahman nu disebat pabi ai alai robi kumatu kajiban hartina nikmat-nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku manusia sarean hirup kungguh di alam dunya sedang ieu nikmat kagungan kami dauhan nu maha kawasa narima nikmat kagungan Gusti yuk urang hiji manusana urang syukuran ka Gusti ku jalan iman jeung takwa ka pangeranna tah eta pinter maneh dawala apan jadi diangkat ketua DKM ini alus tayeuna urang syukuran ka indung jeung ka bapa diwajibkeun pas syukuran ka ibu sareng ka rama penting kumaha Pak syukuran ka ibu sareng ka rama sabab naon pentingna da moal aya ilaing di alam dunya tanpa indung nu ngandung bapa nu ngayuda 8 bulan indung mamangangak kandung tapi indung teu jadi punduh sanajan nyerina kalangkung-langkung keur parawan dewek rek nanya ka lain iya keur parawan nu disumput-sumput ku indung sia teh lintang ti pinareup nyahot teu pinareup kuninga naon susu tah lamun kana susu pinter aja susu indung maneh keur parawan entong-entong ditoel kadeprak saeutik ngerepeng kahormatan teh di dinya tapi diparengkeun geus boga anak mah anak ing tempo Gus lain bari jeung gubragna jabang bayi kalam dunya ditancepkeun rasa kanyaah kadeudeuh kawelas kaasih dina dada indung bapa sanajan boga anakna dekok nong-nong swing cek indung bapana mah kasep sabab eueuh dunya kinasihat kanyaah indung jeung nu jadi bapa kanu jadi anak nu mata kade si lain ulangin matanghun ulangin ngarasula indung tung rahayu bapa tangka derajat di dieu ge pangeran geus eleh lain hartina pangeran eleh ku indung bapa kateranganana di mana si lain anak doraka tinung jeung ti bapa pangeran moal dek ngariduan ka eta anak lamun teh anak buru menta dihampura leuwih ti ka indung jeung bapana tah tunggu rahayu teh eta alah sae bahagia mentak winga moal ngagangsing minta mangmalikeun motor fiction winga jelema teu boga winga
ngan hapunten kuasuhun ninggali nu di pamri hampura nu ditenda ka bapa. Nah, aneh Pak, aneh kumaha? Cek dikumpulkeun anak uing ka dieu lebet ka hiji tempat. Tapi bapa teh geus saminggu ditalitikeun ku abdi asa benten rupi. Nyarita mah nyarita, ngobrol mah ngobrol jeung anak, tapi ditinggal ku abdi itu bapa teh kirang behbar mamanaha. Da kauningan ku abdi. Bapa teh siang tuna dahar, wengi tuna pinare, jauh tina paninengan, jiga aya nu dilamunkeun. Jiga aya nu diemutan. Tah, abdi teh kaget jeung si dawala bieu nu matak diangkir linggih ku bapa bunga, sabab bade tumaros. Kunaon ieu teh bapa dugi ka kitu, katinggal ku abdi. Teu aya behbarna. Hah? Upami aya karepet emutan, tong disebut salinu siap si cepot demi melaan nu di bapa. Aya pari paos pakolot kontrong-kontrong gado antal kana lemah kulit peot untuk ompong mah demi nu jadi kolot mah toh pati jiwa raga. Bujeng kapunut dilara pati diwakafkeun demi bapa. Halus. Hiji ciri ilaing teh geus mermanakeun kana karepet bapa kana kasusah kolot. Bener ya. Tah gini. Pentingnya lah anika ai pamaledog anak maka bapak. Kunaon bapak teh? Kunaon bapak teh kieu? Geuningan mikiran kahirupan romantika kahirupan di dunia. Oleh jelema sok ka Bandungan sanajan ngalamun saleput umur. Kahayang patema-tema karep anu teureureuh angin kadar tilu kawasan. Anu baris karanapan kurang sararea. Naon sabab dewe? Ya. Hirup di alam dunia. Nempo batur sakapeung, nempo anak batur maja. Sagarupa teh kajamin ku bapana, kajamin ku kolotna, boh hayang naon, dilaksanakeun. Tan nempo ilaing teh di syarat jagat pramulisa salila dewek aya di dunya nempo maneh teh ngenes hate teh ngajerit hate dewek ngajerit batin ling lahir dewek utama nempo anak can mangih kasenangan jeung kasugumaan. Nah tempo ai batur mah ber gedongna ber mobilna ber duitna ngawaris kanu jadi anak temang hektar mun boga sawah. Tapi dewe boro-boro kunyenangkeun aing hirup rumah tangga jeung indung sia jeung sutiragen bikin dia teh kala bikin melempem usaha. Sedengkeun bapa teh bikin kolot kaituna meur moal dek langang hirup di dunya pinasi bakal balikna ku jalan mau. Ingis disirempan beja bapak teh can nyugemakeun kamarana. Dewek teh terus terang rek ngarobah nasib hirup teh ulah kieu wae, ulah balangsak wae. Pan kateranganna pangeran moal dek ngarobah kana nasib jelema, lintang teh ngarobah teh jelema-jelemana keneh. Tah dewek teh kurang kumaha ngarobah ulun kumaula ka negara amarta tapi tetep sakapeung tara digaji. Sakapeung dewek hirup koreh-koreh sok. Paribasa isuk ngapumur sore ngangur, sore urang dahar, isukna urang ngalamun ku akibat kurang dina sagala. Disebut heureutpakeun pondok lengka. Dasarna dewek teh terus terang hayang nyenangkeun maneh. Jalanna dek ngarobah nasib dewek. Dewek teh jeung indung ilaing teh geus bosen rumah tangga teh. Maksudna hayang nyandung aing. Loh. Nah, kolot aing teh keder gitu hirup. Hayang nyandung aing teh kanu beunghar. Hayang nyandung pamandor naung. Ka urang mana? Ka urang nagara Imantaka aya hiji randa beunghar ti nagara Imantaka sajabatirana teh ratu gelarna. Arana Dewi Mustika Jati. Mikir hirup teh. Asa geunah nyarita teh.
Alus tujuan Bapak hayang ngilangkeun kuring jeung sidawala, tapi cara model kitu mah kuring teu geuna. Alus Bapak hayang ngarobah nasib, tapi eta ngarobah nasib dasar jeung rek nyiksa ka anak. Naon dasarna we nyarita tapi kalinya mikir Pak, Bapak teh jelema lieur eueuh ragap teh aya, hiji we uruskeun emak. Beakeun emak. Sekolah hayang nyandung anak ke cani kawinkeun hayang nyandung hirup teh. Mikir sia Semar. Maaf perasaan teh ka babaturan Pak. Batur ke mandor teh nyandung ya Pak. Kernu saja mah paluyuh layah katarima sagalana ber gedungna ber mobilna tuh pamajikan dipakean. Ari Bapak boro-boro ku pamajikan dua hiji ge teu kaparabat. Nu mantak maaf kuring di dieu moalnya tujuan lamun Bapak hayang kawin deui komo ka eta ratu urang nagara Imantaka arana Dewi Mustika Jati. Tong kabita ku geulis. Tong karooh ku harta batur. Keun uing mah senang jeung sidawala bari jeung lempang wae ka ondangan. Uing sanajan teu naik motor ge bunga. Naon dasarna? Tempo lieur eueuh ragap daya. Mikir Pak, punten sanes mamatahan. Dawala, iya, coba. Permanakeun ku sia paingan kolot aing ngalamun teh hayang nyandung. Kawinnya gitu munding ku sia. So karep bala bantuan bala. Aling. Pokoknya pelabana dia teu satuju kuring. Halangan ku sia beres, mundur. Kacengeng kana ciri aing gitu. Teu ngawar mah dagor tenang. Punten 1000 punten salaksa tobat. Abdi ngadangu cariosan lembel ibarat ngadangu geledeg tengah poe anu teu aya hujan. Naon abdi nyarita tapi kadinya empa punten sanes endog mamatahan hayam miwarang ngojay kamari lumpat ka kuda. Da abdi teh ukur kasebut turunan Bapak anak Bapak moal ngalangkungan ka Bapak. Waduk ratu gagah aya di Bapak sagarupana Bapak teh kagungan hak. Tadi nyembatkeun Bapak hoyong ngarubah nasib. Alus. Aing ngaran-ngaran ngarubah nasib teh lain kitu jalanna bari jeung hayang kawin deui pikirkeun nu sajen utamana anak. Neangan modal keur anak pek sina daragam. Si cepot sina jadi mandor. Si dawala meureun istilahna jadi tukang ukur jalan. Modalan ku Bapak. Lain hayang nyandung hirup. Dua gore kadinya cicing. Sebal wae nu kolot aing teh goblok cicing. Sing kadenge. Entong istilah karooh ku harta batur kudunya batur. Pancek Bapak dunya harta moal bisa dipake jaminan hirup ngan ukur papaes hirup. Da moal langgeng cek Bapak oge hirup di dunia pidasi bakal maot. Pulih ka jati pulang ka asal. Sanajan gedong sigrong moal digandong pakaya loba moal dibawa pamajikan geulis moal diais. Naon nu dibawa balik syariatna ukur boe sasoek hakikatna amal perbuatan amal ge ditinggalkeun di dieu. Mulang ka alam tenang masalah rupa ge teu babawaan. Can ngadenge uing jelema beunghar lamun maot dikubur jeung mobil apan sana can ngadenge. Can ngadenge jelema pangbeunghar-beungharna di dunya dikuburna di mana maot teh jeung barang emasna teu aya. Sagarupa polos teu dibawa. Entong sagala hayang nyandung. Pikirkeun emak. Da emak ge maksud tiragan teh lain jelema jore-jore, baheula mah geulis lain kaulinan, endah lain pupulasan. Itu teh putra raja ti sakarumame putra Prabu Janawiyah, kurang kumaha hartana. Kurang kumaha beungharna.
Tapi di bebeaku bapak sugan amak emak, sugan aral emak, henteu jeung nyaah kasih cepot jeung ka kuring-kuring teh lain anak pribadina ukur anak samperan, anak tere tapi kadeudeuh kawelas kaasihna meakeun mah. Itu mah deui musti kajati can karuan. Tong karoh kudunya batu meken. Dagor tenang. Dagor bae dia. Uruskan ya anak. Mate ya Pak, terus terang leuwih jero bisa dijagjelagan hate jelema mah moal bisa kakodok sahasi jelema nu hayang dicandung eueuh 1000 hiji ngajerit tempo kalakuan mak wing mah tetegan lempo mak tiba balangsak malarat rosa sugan ngomong naon ngabdi we ka salaki bager satya satuhu ka bapa sugan narasula tuh rek neangan model kumaha deui bapa dayakin sanajan kumangke moal ngawidian emak lamun boga pamajikan kanu sejen emak moal ngawidian lamun bapa kawin deui samet ieu ulah Pak lepaskeun eta kecap bapa teh sangiang. Bapak teh aya di dunya lain karoh kudunya lain nek neangan harta tapi gawe nyumput budi di cuang negrak bari teu katara nuruban beungeut ku sawoy lepas dina kacap eta sangiang naon ngaranna dagor cicing dagor we maaf tanya heula emak tanya naon bapak tepikeun ka kitu teh cing uing rek nanya sakitu. Oh, kumaha coba? Amun bapak keukeuh hayang kawin, uing moal bisa ngawidian selaku anak. Yeuh jang dengek. Sia lamun tepikeun ka teu ngawidian ka aing, geunah kitu lamun sia kaondangan leumpang wae. Ngeunah kitu sia nyupir angkot wungkul. Ngeunah kitu sia buka bengkel. Aing teh hayang mangmeulikeun motor ka sia. Dek motor naon? Aing kawin jeung eta Ratu Mustika Jati. Bakal ngahenang-ngahening hirup maneh di dieu bakal sagala sugma. Hayang teh boga motor. Oh, beunghar kitu Pak. Nya beunghar. Anu bener Pak. Aing teh moal kawin kanu malarat keneh mah geus we ka indung sia. Hayang boga motor? Ya hayang. Widian aing? Ya siap lamun kitu. Da wala mendingan kene urang luyuan ieu kahayangna, penting urang senang hirup mah. Bener Pak, kawin Pak, kawin. Anjir kolot aing hayang nyenangkeun aing. Paingan atuh bapa teh kata mun tujuanna mah hayang nyenangkeun anak. Wing bisa teh make kongkorong. Sabala program yang anjir. Da wala lamun aing bapak aing senang, aing rek meuli sapatu hurung del. Terus ikarinteuna teh dicocok rai welang sia mah emang geuleuh wae kayaknya. Sae Pak, sae. Pak nuhun, Pak, mangga laksanakeun. Lamun sakira kitu mah sakira bapak rek mangmalikeun motor, wing hayang ninja Pak, heunseuh. Ya, ngeunah aing lamun boga ninja teh moal ngamera wae aing. Moal di kulian dibere wae batur nya. Pak lamun uing boga ninja bapak yuk urang jalan-jalan ka itu yuk. Ka laut. Kitu ya. Da wala. Satujuan da wala kuring mah moalnya tujuan. Era ku umum. Da wala untuk segala era ku emak. Wah. Ibang indung tere modar sugan. Bapak dukung da wala teu sudi. Jang Pak, cing emut aduh kumahaan ieu teh bapak teh kalangkungan. Sing ingat kana katerangan neraka. Nar teh seuneu ka teh maneh seuneu bapak moal ngaduruk uing, seuneu uing moal ngaduruk bapak, tetep seuneu bapak mah ngaduruk bapak. Ari aing seuneu naon? Sia mah nyunut rokok we. Gitu. Sing sieun ku katerangan tadi
Hampura Pak entong yang moal bisa. Dewek karunya kasih sepot goblok sudah walau menit ngawaru pisan. Sia ieu lamun aing meuli ninja sia meuli cator del. Jadi bapak teh kekeh hayang ngawayuh ka eta wanita. Teu laksana kajeun ancur tempur ai. Kumaha nasib makeun wae titah ka dieu bae inung maneh rek ditanya daekeun di sandung nuhun teu daekeun ku aing diserahkeun Gusti ieu kolot. Nya atuh pa upami kitu mah urang angkir heula mah cenah ka dieu cenah teu ngawidian bapak ulah maksa upami ngawidian uing mah nyangakeun. Da segala rupi ge pinter aya di bapak. Cing titah ka dieu. Sabab naon lamun ku dewek di tukang tongongkeun teu ditanya dewek salah. Urang tanya sae. Titah ka dieu indung sia. Indung sia titah ka dieu. Aing mah kolot aing mah ieu mah. Kade Pak Ninja beres anjir. Indung Teresia titah ka dieu. Emrin gua aing. Gancang susulan indung maneh jang titah ka dieu. Urang tanya sugan naikeun dewayu mun teu daek kumaha engke. Urang angkir lagi. Brah, titah ka dieu inung maneh. Kade Pak. Lamun emak ngahalangan bapak ulah benang godaan. Serahkeun. Lamun daek dicandung nuhun, teu daek dagor sirahna. Beres ninjanya Pak, beres. Ulah nyium mana itu ka aing. Ninja oi. Makanya lu mundur mimiti ranyana. Padaya naon panutan engkang. Kade Pak nyebut engkang sote ngolong. Kade ulah bapak ngawayu. Pade ngaleueut naon geus ngopi gitu di si Jabrik. Pilih pade ngopi luwak meunang ngahutang gitu geus. Kade Pak. Tenang. Beungarnya Pak, beungar. Ninja siap. Naon ieu teh? Tong hayang mimilu lain urusan. Ayo we. Engkang. Bade aya naon panutan? Gusti, indung aing kaki tenyaka. Urut jelema beunghar di bawah balangsak teh teu arang kasalaki teh panutan. Engkang bari geus kolot oge. Iraha ini boga pamajikan model lagi. Ya moal siapa? Namun teu nurutkeun ka aing. Cicing sia. Tulungan indung Teresia nya jadi aing melu ka dieu. Yang aya naon? Duka Pak. Bapak aya kaperyogian ka mak. Cing heulana asa beda ieu karasana. Saya. Lege mak. Lali sakali deui. Datan niraring kongkonan sami pada temerangan ingkang pada umrangan
manusia wajib eling kanu maha mangkailing mingkang di bumi alam dan ukur wawayana ragataya pangawas badan raga Purwa dumadi purwani urang jadi urang teh warga negara hayunga memulai negeri ngesian kamerdekaan ku karya anu pinuji Ari urang kelari aya senajan ngejina Quran ngajina Quran Mona urang goreng tujuan pamandorna ung aya Mang Salim moal aya mangpaatna Soloyong Haji Subur Junti Gandok tangetu diri tambah noda wae iya kasepondok kasepanjang Pak Haji Subur sana mana sana ngajak sono pateng warga seni penerangan mere contoh jeung atikan Paji Manta Kasim Kelari hadir henteu ingkar diaturan nunjang kana pangwangunan kalimah sabdana ilah negara endak wiwiran halimah sabdana ilang negara pendak wiwiran atuh sampurna jiwa manusia lain ku kitab-kitab jeung basa alah kewel alah eta geser gede jeung budi rumasa atuh ngancikna jati-jati ning rasa alah cino no 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 alah cino saha anu nya urang teu perlu sian ayaku robahna zaman kewel geser apa mandor Surya Sepul Hajat no perlu dipikasieun baris ku robahna iman iya rende bareng rende hideung gosamin anduk biaya renda kaya baki ada baki
repuk jukung sayunan ningkatkeun pangwangunan apana nopi Soloyo digarawe babarengan ulaso aing aingan Kang pada umrangan simpang ngendatnya marakening Kang Mahasudi ingkang nyamaraken masuk semaheun abdi-abdi sadaya angga wilayah kaperyogian rai siap kangge mayunan engkang ayeuna coba eta indung aing kurang kumaha semarengan hayang kawin kade Pak ngarayu kieu tan sadia ajeng-ajeng cobi hoyong naon kieu Akang terek nanya, ai urang teh rumah tangga jeung mah geus sabaraha taun heula. Lukutan taun takeran winu di zaman saha. Masih kena aya satri sapukrem palasara angling dharma abiasa pandu dewanata medal Pandawa kang sangrayu teh masih keneh ngahiji. Lila urang rumah tangga teh sanes lami deui lukutan taun takeran winu nah atuh maros kitu aya naon sinantenan kieu akang teh pangnangangkir ma aya nu baris ditepikeun khusus keur ka ma timalan lamun akang aya kahayang kira-kira pamajikan dek nedunan moal ngawidian hoyong naon bujeng hingga kapunut jalara pati ge kasangakeun kangge salaki mah kawan cenah rai aya kakira ngaladenan salaki unggal poe unggal peuting mangga bade jalan kumaha diladenan coba anjir da kitu margi naon nu kang nongong pamajikan ka salaki doraka nu bakal kasoran alus nah wengi tadi kirang kitu permainan lain kadinya akang teh geus bosen rumah tangga jeung mah bapak cicing
Geus bosen rumah tangga jeung emak bapak ngajedog atuh sia. Ngan bapak ngajedog goblok. Dagor ku aya. Nah, geuning nyaurkeun bosen kitu naon kalepatan rai, naon kakurang rai. Kieu. Bapak teh terus terang hayang nyenangkeun barudak. Si cepot, si dawala, si gareng ulah hungkul balangsak jeung ripuh. Jadi akang teh aya pamenta. Dabongan tadi rek nadulun kana kahayang salaki. Nya, hayang nyandung. Kumaha hayang nyandung. Tobat. Eta Kang Semar kosanes karai sasauran naonan kitu. Make kudu naros sadarupa bade ngawayuh mamangga moal teu diwidian anjir. Kolot aing mah diagor ka dinya ku asbak. Mangga engkang da salaki mah wajar lalaki mah boro hingga hiji dua tilu 10 ge ai kuat mah mangga. Kabeuli ninja aing. Maju si Atang gula bed maju. Kaurang mana panutan? Beuh, obat. Aing nu nyerina ya. Aing nu nyerina mama. Dagor ka dinya salaki teh. Tadi cek emak nukang nongong ka salaki doraka. Komo bari jeung ngadagor bapa maneh dikamanakeun mah teu bakal jadi jelema doraka. Pangeran moal ngaridoan ka macicingkeun wae kahayang laki itu. Lamun teu diluyan beusi nyerieun dada. Tapi kaki apa bapak maneh mun hayang kawin deui segala nyari cangke deh ampun-ampunan ieu mak ku aing apa buru-buru lah udah kali itu lamar cicing ja jadi mangga ridoan nyaluyuan mangga ka urang mana ka urang nagara Imantaka ai kakasihna eta wanita saha ratu di negara Imantaka ratunya jadi pamimpin awewe gitu arana Dewi Mustika Jati alusan mana majeng itu alus itu Gusti eta bapak teu make tilam deui ya itu mah neuhner keneh ayana mama geus pareo minung aing ngajodog gue ku aing didagor oge Semar gitu. Cicing goblok ninja berhasil. Bade nyanak naon ngalamarna. Da segala rupi ge meureun kedah di lamar aya paripaos muning dicangcang ku dalungna meureun manusia teh kudu dicangcang ku caritana. Bade nyanak naon ngalamar ka itu ka eta ratu Dewi Mustika Jati bilih kakurangan mah yayi nyuhunkeun Widi bade namu tila kakang jeung Rama demi ngamodalan salaki ulah cukup ku akang ayeuna akang teu boga modal rek naon kudu ngomong ka maneh ngiring anturai ulah geura aku akang dirahpalan di ditu kawin mah kudu nangoh we nya beusi panas mama cicingnya dibanir cicing diajak tawa di dinya cikelor cicing dagor ku aing ya bisi panas ngan kade di mana akang aya jodoh jeung Dewi Mustika Jati waktuna kilir ulah diatur ku pamajikan bapak mamung paling embung mun diatur ku pamajikan engke di ditu di nu ngora saminggu di imam mah unggal poe balik deui madon salin naon gablek salana ge henteu tuh eta mah keun maeja nyamanga atuh upami kitu mah diwidian kurai engke di mana aya jodoh sana ka dieu moal pasea nah ku naon pasea da kaula mah geus sumamprak diri narimakeun diri ukur sasampiran raga ukur sasampai nu ngusik malikeun malintang ti Gustina mangga engkang mangga ngan kitu akurkeun jeung rai beres
Kalau mau nepi ka dieu cakarnya mah cicing ya. Iraha pada jengkar ka itu ayeuna. Akang dek ini. Nyanak naon geus siapan. Ya, cepot. Siapkan mobil. Wah! Tibang mobil kos kuburan pundong diambil. Ai mobil batur mah apa dibukakeun teh bray harurung. Eta mah dibukakeun teh alabatan naon mah parowe. Biasa aya tipan mobil batur mah ehna mangan kitu culato. Sik. Yuk. Di kantun linggih wakang. Mangga kaulan mangga. Nuhun mak. Hiji ciri bapak teh hayang nyenangkeun uing hayang nyobakeun anak. Utamana mak ulah aral jeung ambek. Moal aral. Malah mangadoakeun maneh hayang naon cenah ku bapa maneh. Lamun bapa kawin jeung eta ratu ti nagara Imantaka. Uing rek meuli motor ninja. Engke lamun uing boga motor mangga bonceng di uingnya. Urang jalan-jalan ka mana Cikelor. Entong mak beusi dengar pager. Kade emak ka eclok. Loh. Nuhun Pak. Ya. Namanya ngamoal di dia. Moal milu. Oh sudah teh teu hayang gablek motor mah nya. Yang dawala ai emak kumahaan keun wae. Lainkeun wae. Mate bakal malik dosa. Nukang nongong maka salaki doraka, Semar bakal dosa di mana kitu kalakuan kalau jadi pamajikan. Keun wae ieu mah urusan emak, tapi urusan uing kana. Engke teh bakal ngalibetkeun ka abdi. Ngajedog atuh sia. Cik atuh mak cekel tadi aspak dagorkeun ka bapa. Is ulah kitu. Uing mah kajen gabalang sakti batan madinya nyeri. Ya zaman teh merdeka, zaman teh geus maju. Tuturkeun bapa maneh tuh si cepot mah sumanget pisan. Nu gelo mah teu sumanget. Nu penting laksana bapa maneh jeung kahayang anak nu ngaranna Astra Jingga maneh ge sok hayang naon tuturkeun ka itu. Awing moal melangka mah. Alimpat tebih sareng emak bising emak bunuh diri. Moal. Bising emak ke ngunclukeun maneh ka ragasi. Moal. Dek lalajo Semar, dek boga pamajikan kanu ngora beurmana kitu hayang ngasaan tulang ngora. Tibidian kumaha init maneh bising kumaha ona bapa maneh sok kasrang lalieur wae. Bising aweun ngerok di jalan. Bener itu mak jung. Sia lamun si cepot beunghar maneh balangsangnya apal si cepot ngahina jeung ngahinana. Heuh ai kitu teh masih goblok lamun beunghar teh ngahina wae ka ieu teh. Nyatu mah di kantun linggih uing-uing hayang nyaho ka itu. Mak sasat moalna naon? Kade mak muji we nya lamun nyeusehan ulah ngalamun. Moal engke lamun ngistrika ulah ngalamun beusing kasundut. Nya sing tanggung jawab mangga tuh mak jung. Balik deui melang ka emak. Moal naon? Aduh, sae manah geuning mah. Boga beas keneh henteu mah. Boro-boro ku boga beas pan bapa maneh teh teu usaha, puguh teu hidang Semar mah. Kumaha kaituna ieu teh. Keun wae init maneh init. Sae Mak
gareng ti mana wae abdi tos ngadu hayam ele euy. Nah mana dengan ngadu wae ai pangajak si Uwat sih. Ini mana ini aduh ya Semar kamana nama? Apa maneh rek kawin deui goblok-goblok deui. Waduh kunaon malai nyaram. Keun wae kahayang. Ai Kang Cepot, Kang Jabala kamarana? Mari luka itu. Waduh. Tapi emak ulah ngelamun ya mak. Moal engke lamun rek sare jeung areng we digeugepan. Engke lamun marek mandi ulah soranganan bae sing bunuh diri. Areng siap. Ke dijekelan ku abdi mak. Naonan ke diruruan ku abdi. Ah siap. Kade siapna. Ayana bunga aing geus boga widi tinu kolot. Moal rujit di mana aing oleh panganten jeung Dewi Mustikajat. Mama Mustikajat. Tungguan akak. Tungguan paris ngalamar. Hati aing nuhun Gusti di mana we geuning paribasa kuda lari dapat dikejar nasib orang mah siapa tahu. Selamat tinggal kemiskinan. Selamat datang motor ninja. Lamun aing boga ninja kita ya budak ABG di jalan megat, hei bos ngiring bos, ngiring, silahkan terbonceng, naik, pelebah gejeluguan mua direm, kuang sekaligus gajelengan, gua jeleng, ngke manena barang motor di gajelengan teh, naya nangkep, kacangkeng aing kita pinareupna adek anjir, pelebah tikungan kuang mua direm sekaligus ceot. Kita maneh nangkep aya deui pinareupna adeg jeung kayak aja iya. Aing dawala. Da. Dawala mah jadi geuleuh wae sugan poe ieu nya. Ya dila. Naon sih gogorowokan ae Aisyah. Luyuan Bapak. Luyuan Bapak Semar. Ya nya luyuan teh kudu kalumahannya luyuanana. Lamun nek modal dagang anak bakal milu nyaluyuan. Ieu mah nyaluyuan nek nganyerikeun hate batur utamana hate emak. Mikir atuh sia teh Cepot. Kira-kira. Tapi emak pan geus sadar sote luar. Leuwih jero bisa dijag-jelagan hate jelema moal bisa kakodok. Hatena mah ngacerit. Mikir atuh sia teh. Goblok nyarekan aing. Sarekan Semar aing wani mah. Kos kitu yeuh dawala sia mah teu hayang senang hirup teh. Dengekeun ku sia lamun ayeuna urang balang sapoe salilana pinuh ku penghinaan. Kajen dihina tibatan aing kudu nyokotan hak batur. Kajen balangsak tibatan bapak nyarikeun hate emak. Nyeri aing. Isi kumaha onam luarna wungkul hade buah hatena mah nganjerit ya mah ulah ngalamun modar sugan aing lamun tepi ka bapak kawin jeung eta da motor ninja nongtot ayeuna ditumpakan ku aing lamun aing tebak motor teh kabayangkeun cek batur teh pomandor Babaktor naung rekomon wah. Ditanya aya sinden ku aing moal diboncengkeun pisan. Kunaon sih? Taliannya ku karet gugusur ku aing. Engke lamun aya sia di jalan tidit. Cek sia teh, numpak wah digeleng ku aing. Apal dunya aing teh lamun aing geus beungan.
matak sia mam teu hayang beunghat teu hayang senang hayangna dihina batur suka kitu sia dahar jeung simeut wae hirup suka kitu sia ngesacomot 3.000 ngajualan simeut mikir atuh euy hirup teh sia mah sanajan ngaku kebon jengjing kumaha anu batur mah ngenes goblok suka kitu sia tas hajat panggung can dibongkar-bongkar nyarek dibongkar kumaha mangen panggung di jalan ya panggung 3 tahun setengah can diruageun wae suka kitu boga pamajikan model si Imas kitu kalakuan so. Tapi aing lamun jelema senang hajat mang puluh-puluh poe 40 poe 40 peuting ditangap poe odong-odong jipongan jeung sajabana dangdut organ anu katempo teh geuning ngolenya engke teh aing jadi mah beunghar tumpak kaki ulah lajo organ dihareup kieu we bari soor-soor aing nyawer ka eta penyanyi tapi lamun sia nongto tina panto geunah gitu kete lamun unggusan teh organ aing nganterkeun artis karena ninja wah aing wah kieu we tapi sia hirupna sok paling nganter ke tukang desa sia mah hirup geunah kitu sia milu jeung mobil anu pararoek kitu ngeunah kitu sia babarengan jeung mobil pundong mikir tuh goblok tah ngeunah kitu sia lamun istilahna kitu pak mobil kijang ulahan dihareup ngeunah kitu sia numpak we di helm anu kudu so mobil helm alabatan parahu di laut ya dawala mikir hirup teh namina teh nya senang sia mah balak sapoe molor di mobil kitu ge teu gablek mobil atuh sia mah tapi aing dawala hirup mah mobil ras Xenia Avanza baru di variasi Pinu ya dawala diaranan ini teh yang punya namanya Cepot Sutisna mungkin di tukang cepot gojrot siap masa kalina boga motor repo suratan sekali motor tukang son Pak. ampun gablek motor teh maju mah di tukang sound systemnya mah ya aku motor tera dibuka kuncina pajarkeun teh urang moal melang dicopet nya baru macet kuncina goblok hai senit waya tuh aing kumaha sia we diaturna aing yang bunga hati teh dewek lamun sajabat di motor teh meuli HP na ge BlackBerry anu bisa BBM-an dia gini ya layar totong ya saya sentuh cicing aja lupa balang saya segala sentuh ya ya gablek HP sudah wala ke kiri ke sorangan kos yang teh kos beureut santung yang sacana dewek ayeuna mantuan bapa dek ngalamar ka urang nagari Mantaka pardu ka samut sunat kalampahlid lalampahan urang tamatkeun urang kaitkeun heula jeung hiburan paribasa undur temung punduk datang teh kudu ka tempotara Mang Cepot bade ngiring heula sasadu satacan ke bebedu bade tumada satacan ke pangwada khususna mah ka keluarga besar Bapak Haja nyaeta pangaresana Bapak Manur Surya katut Ibu Mun alias Munah nyaeta dina raraga nyepitan anu disepitan teh Ujang Samsur Rohman mugia urang sabunua ka hadratillahi Rabbi sasat kagusti nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina ieu panganten nu sepitan teh cumuga cing enggal damang mulus rahayu pait getih pang tulang ulah aya harangan harungan
muluskan rahayuna tumut ka ibuna taat karamana di mana tos dewasa murang kalih ieu ujang samsur sing berguna kangge nusa bangsa negara katut agama amin ya rabbal alamin sing jadi jalma nu solehat teh dedehan welasan asihan ka ibu sareng ramana utamana di mana geus pinter sakolana muga mangcepot ngaduakeun cing jadi sarjana ulah jadi durjana nya cu margi Bapa Surya sanes mintonkeun harta banda sanes kaaseuran artos nanging gaduh gerentas margi ujang samsur kapungkur sok sering nonton wayang kaleresan dewek keur ngawayang malajo teh budak sarupa Surya di mana boga milik jeung mulus rahayu ieu pun anak deuk dipangnangapkeun wayang golek malah dalangna langsung paujang Muhtara AS Titu Maritis 2 Alip ulah rek nagih dewata urek nanyakeun hutang sanggup dibayar bukti hutang carita geus dinyatakeun nyusul kantun berkah salametna kalayan muga ieu Bapa Surya dina tilas karugelanana sing ditamihan ngumang lipat-lipat kana amin ya rabbal alamin ya kasadayana bapa-bapa mandor anu sami aya utamina ka bapa mandorna aya di payu panitia sararea lah bagian Kang Uwat araraya Waberi nuhun ti urang kelari Bapak Haji Mantakasim ti kelari Bapak Sasat Pak Haji Deden Haji Sobur anu ti Gandok Neng Wulan ti kelari ngiring kaya sareng Kang Asep Lukman bagya sararea cuk Bapak Wakil Endang nya malah ieu kampung teh Rawa Kepuh Desa Sindang Mukti Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang bagja urang babawangan araraya sararea nuhun geuningan ieu teh urang babawangan hempak merbayaksa nyangakeun sabarang salayan kalebat sami mah henteu nyangakeun hatu lumayan kalebat sae mah pimana puja mung sakieu buktosna hiburan Titu Maritis 2 mugia ieu tonton ulah jadi ejekan tapi sing jadi tuntunan keur balarea sabab naon wayang golek teh ulah ditempo kaina wayang golek teh ulah ditempo kayuna ai wayang golek teh gambaran nyata keur ngagambarkeun urang-urang keneh teu kurang teu leuwih ngagambarkeun teh salah jeung bener milih salah tangtu cilaka milih bener tangtuna salamat di dunya jeung di akhirat bagja geus diaku ku pamarentah ayeuna wayang teh nepi ka UNESCO ka luar negeri malah orang luar negerina orang Belanda jeung sejaban Amerika geus bari sangadalang cirina resep kana seni Sunda urang mah komo urang Sunda urang mah nu bogana sing jadi beunghar ulah eleh ku urang-urang luar nyencuk kitu bagja ka barudak ngora anu di dieu balageur sararea ya malah ka juru kameraman di tempuran anu dibawa pimpinan Pak Abdul Syukur Jang Bonon Kang Bonon araya Kang Kojek hebat biasa sing sukses dina nyotingna euy hah atos bieu sia mah didengekeun kita ya sakitu nu kapihatur muga Bapak ulem anu diulem ku Bapak Hajat utamina ka Bapak Ais Pangampi samulangna di tempat uleman samulangna di tempat tongtonan samulangna di tempat icalan cing dugi deui ka bimna sewang-sewangan dibarengan ku selamat lahir tumekaning batin amin ya rabbal alamin Bapak Wakil Iwan ge araraya putra Bapak Wakil Endang araraya saraya Pak Wakil Iwan burana cenah aya Aseng Suwarsi si Sipit turunan Cina Jawa urang Rawa Gempole tanya paling sinen bejakeun aing rek jadi bos gitu kedeung aing rek ngaborong bangunan proyek
Yo. Pokoknya mau naik naon-naon ini datang ke kasih cepot ke dia. Goblok berapa aing proyek kandang hayam. Assalamualaikum neng asing Suwarsi sayang. Waalaikumsalam calik aa. Obat ini. Can aing boga ninja geus sakitu komo mun boga ninja. Aseng gua aing dijiwir. Neng aseng. Kah kumaha? Hiburan yuk.